Sidina Umar lain lalagaan, jawara teh lain lalagaan, jawara-jawaraan lain. Sebab Sayyidina Umar maka pancek Kangjeng Nabi seserihan Kangjeng senyum. Naon Tuhan senyum? Setan sieun ka maneh. Eta teh kira-kira. Cenah Tuhan mah lamun maneh jalan dieu kebenaran aya setan ngilim. Sayyidina Umar ge senyum bae. Tuhan besok mah iya, usieun-sieun setan. Atuh kapan si eta mah ditutur-tutur. Dek mana ya? Dijaga di dia. Dijaga. Mana di purantengan? Hayo. Anak incu milu kabeh di pundak. Sayyidina Umar datang ke sorban tinggalin di tangkal korma. Setan teu wani. Begitu dekat dia, berat ka ditu. Ditanya ku babaturan setan, ya sorban Sayyidina Umar cekan. Kaistimewaan Sayyidina Umar emang naon? Ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun tentang alam kubur. Di Kangjeng ke urang maot, setelah maot urang dikubur ngaranna alam barzah. Didinya bakal aya dua malaikat munkar nakir bakal nanya. Poremna keberadaan sangat sieun menakutkan. Sayyidina Umar ngacung. Naon Umar? Pikiran urang, pikiran ieu lain. Cak Sayyidina Umar ka Kangjeng, iya pikiran ieu. Lamun pikiran ieu kokola dek dilawan ta malaikat. Maneh mah macem-macem bae. Lamun masih kana pikiran anu ieu tetep kula mah dilawan bae. Beres. Ngaleos Kangjeng Nabi. Diuneg-uneg Sidina Ali. Coba yang nyamun maut bener tengah lawan. Bener ente, tekan hebat sahabat bakaran itu. Mautlah Kangjeng Nabi, mautlah Sayyidina Abu Bakar. Nah, ketika maut Sayyidina Umar sesuai jeung wasiat, kuburlah didinya di pinggir Sayyidina Abu Bakar, ya Kangjeng, ya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dia Sayyidina Umar. Tak orang adab-adabanana mun zarah teh ngan teu bisa kuari mah. Miti maju mundur ke belah dia ke mundur deui antara kitu makomna